Bismillahirrahmanirrahim. Alla yulaqiyahu sareng ulah ngeunaan hukana cai naon najisun najis ghairu ma'fuwin anu henteu dihampura anhu tina najis walastu mila sareng ulah urut make itu cai pirofil hadasi dina ngaleungitkeun hadas au izalatin najasati atawa urut dina ngaleungitkeun najis. Waman saha jalma lam yajid anu henteu manggihan jalma almaa kana cai au kana atawa aya jalma yadurru au kana atawa aya cai yadurruhu ngamadaratkeun huka itu jalma naon almau cai tayammama tah tayamum jalma ba'da duhulil waqti dina sabada manjing waktu wa zawalin najasati sareng ngaleungitkeun najis wa ma'rifatil kiblati sareng nganyahokeun kiblat biturobin kutaneuh kholisin wungkul atanapi anu murni tohurin anu nyucikeun lahu eta tetepikeun itu turob atanapi taneuh bubarun ari aya kekebul bil wajhi dina rarai wal yadaini sareng dua panangan yuratibuhuma nartibkeun jalma kana wajah sareng yaden bidor bataini kudua keprukan biniyatistihbati pardisholati kalawan niat ngameunangkeun parduna salat ma'an nakli sarta namindahkeun au mashi atawa ngusap awwali wajhi dina kawitan rarai beungeut. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal masih keneh netelakeun dina tata cara susuci terutami dina nalika wudu sareng adus. Syaratna susuci dina wudu sareng adus diantawisna deui alla yulaqiyahu nazun ulah keuna kana eta cai teh naon najsun najis. Jadi teu kengeng abdas, teu kengeng adus ku cai anu geus kakeunaan najis dina harti caina anu mutanajis. Urang bade abdas anu caina teh dina palkon kalarasan eta na teh tos karagragan ti hayam ta eta cai nu dina palkon teh mutanajis lamun kurang tina 2 kulah itu nya lamun kurang tina 2 kulah tapi lamun caina aya na 2 kulah tuluy eta si caina teh karagragan najis mangka sah dipake susuci naon margina caina aya 2 kulah ngan catatan sok sanajan 2 kulah karagragan cai hayam teu najis tapi di mana-mana eta caina hiji teu robah rupana. Jadi ku karagraganana tai hayam teh tina caina herang jadi hideung da eta mah teu tiasa sok sanajan aya 2 kulah.
atanapi herang nama dina sabada karagragan tai hayam teh tapi jadi bau tai hayam berarti eta baroba sok sanajan dua kulah teu kenging dianggo suci gitunya. Itu eta diantawisna goiru makfuwin salianti anu henteu dihampura anhu tina itu cai margi aya anu ragrag kana cai bangke ngan dihampura sapertikeun mana kana cai ragragna sasatoan anu eta sato teh ngabogaan getih herang jadi teu boga getih beureum sapertikeun mana cak-cak atanapi laleur tanapi cingunguk tanu jadi teu aya damun sailunan teu aya getih anu ngocor maka di mana-mana ragrag kana cai eta dihampura mung upami nu ragragna kana cai aya getih damun sailun getih anu ngocor sapertikeun mana nu aya getihan teh nya beurit kitu nya beurit maka eta teh dihampura dina bab cai atanapi cai karagragan getih hayam atanapi karagragan getih urang raheut tah eta caina jadi mustakmal margi getih dina cai teu dihampura nanging bangke dina cai anu teu aya getihan dihampura ngan bangke anu teu aya getihan teu dihampura dina salat seperti mana keur salat urang aya laleur paeh dina acuk teh mangka teu sah kitunya atanapi aya cak-cak teu sah jadi atuh najis teh aya nu dihampura dina salat teu dihampura dina cai nu dihampura dina salat seperti getih tapi saalit gitunya nu dihampura dina cai bangke anu teu aya getihan tapi teu dihampura dina salat eta ghairu ma'fuwin anhu nu teu dihampura walastu mila sareng salajengna syaratna susuci teh walastu mila teu kenging dianggo eta cai teu kenging make cai atuh pirofil hadasi dina urut ngaleungitkeun hadas tuh saperlukeun kamari jadi cai anu urut ngaleungitkeun hadas teu kenging dianggo susuci dina harti cai anu mustakmal ngaranna teh tilas ngabawasuh abdas kitunya kaceretan kana cai anu keuna kana cai anu kurang dua kulah dianggo nyucikeun dua panangan tah eta teh teu kengeng atanapi tilas nyucikeun dua panangan ngacret kana cai anu mung saemer alit kitunya tah teu kengeng dianggo cai nu saalit eta kakacretan tina cai panangan dianggo mastaka atanapi ngumbah sampean manawi cek di DG walastu umila jeung ulah dipake eta cai jelasna di dieu mah pirob il hadasi dina urut ngaleungitkeun hadas gitu au izalatin najsin atawa urut ngaleungitkeun najis dikengeng urut ngumah ti kotok dianggo abdas dianggo adus eta mah nemrak pisan ieu mah teh kengeng tah anu sok rada dimangmangkeun teh atanapi hampir-hampiran teh nyaeta dina tilas ngaleungitkeun hadas dianggo abdas kitu nya cai saalit upami dua kulah mah aya ukuran dua kulah mah teu sawios-wios cai anu kurang tina dua kulah kakecretan cai tilas ngawasuh rarai lajang dianggo ngawasuh dua panangan tah eta teh teu sah margi caina parantos mustakmal kakecretan cai tilas ngawasuh rarai manawi utami nama upami henteu tiasa ngariksa upami cai saalit
dina ember saalit sae nama lebetkeun heula kana teko anu tertutup dikucurkeun atanapi henteu kana teko ge kana naon botol aqua dah kana botol aqua dikucurkeun jadi moal kakecretan sanajan saalit botol aqua mah terjamin gitu dikucurkeun saalit pamit sainu saalit. Waman sahajal malam yajid alma'a anu teu manggihan jalma alma'a kana cai kumaha cenah ieu bieu teh kudu wudu lajang kedah adus tapi teu aya cai wa malam yajid alma'a sahajal ma anu henteu manggihan alma'a kana cai aclogeun heula tayamum weh jalma gitunya atanapi aya cai teh cai aukana atawa aya cai teh ngan yadurruhu almau ngamadaratkeun eta cai teh ka jalma tayamum weh jalma jadi aya cai ngan madarat ka jalma seperti urang gaduh luka saur dokter teh kade omat ieu teu kenging kacayan gitunya matak madarat entong entong kucai kunaon we tayamum weh bade netepan teh iraha tayamumna ba'da duhulil waqti dina sabada manjing waktu janten tayamum mah kedah entos manjing waktu begitu datang waktu sholat sok laksanakeun tayamum benten jeung abdas upami abdas mah satengah jam deui atanapi sak jam deui urang tos abdas tah eta mah teu sawios-wios kana waktu datang sholat teh sak jam deui urang teh geus sholat tah eta mah abdas ku cai mah teu kenging nanging upami abdasna ku tayamum mah kedah begitu datang waktu duhur itu siap laksanakeun tayamum margi cek di dieu ge ba'da duhulil waqti dina sabada asup waktu wa zawali najasati sareng ngaleungitkeun najis dina nalika tayamum teh leungitkeun heula najis-najis bisi aya kokotor anu jadi najis dina anggota-anggota anu rek ditayamuman anggota tayamum ngan ukur wajah sareng dua dampal panangan henteu kedah ngusap mastaka henteu kedah ngusap atanapi ngawasuh dua sampean kadi payun aya wa ma'rifatil kiblati sareng nganyahokeun kiblat nah dina tayamum mah wajib madep ka kiblat dina tayamum mah kitu nya upami dina wudu mah sunat madep ka kiblat jadi dina wudu madep ka kiblat teh sunat upami dina tayamum mah ngajadikeun rukun kitunya ngajadikeun rukun tayamum madep ka kiblat kunaon tayamum teh biturobin kholisin tohurin ku taneuh anu murni asli kitunya ku taneuh anu asli anu eta taneuhna teh lahu gubarun anu aya pledugan anu aya kebul gitunya jadi teu kenging ku taneuh baseuh gitunya taneuh balong atanapi taneuh sawah tayamum gitunya langsung diusapkeun gade teu kenging tapi taneuhna teh gubarun anu aya pledug dina hati lembut gitunya sapertoskeun tipung atanapi tarigu kamana digunakeunana tayamum pil wajhi dina rarai wal yadaini sarang dua panangan yurattibuhuma nartibkeun jalma hukana ieu wajah sarang yadain bidor bataini ku dua keprukan janten kadah tartib deui hitunya hiji rarai heula nomor kadua dua panangan jadi teu kenging panangan heula kitu teh tartib kalayan biniatis tibahati pardi sholati kalawan nganiatan ngameunangkeun parduna salat jadi upami tayamum mah sanes ngaleungitkeun hadas tapi listibahati sholati karena pikeun ngameunangkeun salat ari wudu mah rawaitu rob al hadasil asgori niat abdi ngaleungitkeun hadas alit pardu karena Allah eta wudu janten tayamum mah teu kengeng kitu niat abdi tayamum ngaleungitkeun hadas alit pardu lillah teu kengeng
Tapi kada kumaha niat abdi kana tayamum karena ngamenangkeun ngalaksanakeun salat fardu karena Allah menang urang boga naon ku menang urang salat ku tayamum nyaeta ngamenang tayamum teh ngamenangkeun kana ngalaksanakeun salat pan salat teh henteu bisa keur jalma anu ngagaduhan hadas ma'an nakli sarta ngusap au masih atawa ngusap au walil wajhi dina mimitina rarai janten benten niatna tanya upami wudu mah nawaitu raf'al hadasil asghari atanapi adus nawaitu raf'al hadasil akbari atawi upami tayamuma nawaitu tayamuma listibahatis sholati niat abdi tayamum karena wenang ngalaksanakeun salat bade wudu bade adus tayamumah sami niatna teh kitu kumaha cenah ari adus nu dikumahna sami ngan ukur rarai sareng dua dampal panangan jadi upami ieu mah adusna kudu tayamum wah kudu diwalatraan sakabeh badan henteu ku tayamum mah anger cekap rarai sareng dua panangan sadaqallahul azim.